jadi anjing kasawarga teh ieu teh aya aturanana. Aya aturanana euy. Teu bisa asup bisa kasawarga. Teu bisa asup Kakang Dawala. Oh jadi teu tiasa langsung teu bisa. Eta maksud maneh datang kasawarga teh naon? Abdi masa gede kulan hoyong penak sareng yang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Si edan makanya hayang panggil jeung Iyang Otipati goblok sia bangsat yang nonyok ke dewa itu tuh itu digebruskeun kana kawasan di muka Malaysia diduruk aing dewa angin disapu sia ku angin dedengian teh hayang panggil jeung Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka laras Dawala dedeh teuing naon teh asun tah lamun maneh hayang panggih langsung jeung Iyang Otipati teu bisa da aya prosedurna asup kasawarga ngan kaula rek mere kalongaran da kaula geus wawuh kanyeun ieu teh kaula teh Resi Narada kebayaning dewa wawakil langsung ti Iyang Otipati Jagatnata lamun anjeun aya perlu maka kaula wae oh sami sarua oh sarios kula nabi mah kasasaha oge nu penting sami we naon anjeun teu kirang sareng teu langkung hatur nuhun jisim abdi yeuh dina danget ayeuna parantos disamut ku para dewa anu sakilobana kahijina eta kaduana jisim abdi purwa dumungkap ka dieu tanpa laratan teu apa kedah kumaha kasawarga nanging ieu mamalang-mang mulung-mung we katiluna jisim abdi teh bade naroskeun penak sareng Iyang Otipati teh nanyakeun naon Dawala cobi abdi teh bade naroskeun dupi Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka teh ieu teh laras bener tah abdi bade naroskeun dupi Triloka hartosna naon oh jadi Triloka teh seuri da urang ini cicing ari Triloka teh artina ari tri teh tilu dupi loka teh alam jadi ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam kajinan katilu alam marcapada anu dicicingan ku anjeun Dawala oh jadi alam marcapada teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener meureun kapungkur teh masyarakat dunya teh meureun lamun ayeuna teh mah secara demokratis meureunna milih ka Iyang Otipati Jagatnata teh bener jadi sadayana anu aya di dieu teh para dewa teh wawakil masyarakat dunya tah bisa jadi disebut kitu nya karek saperiode wangsulan deui jadi ya para dewa anu aya di dieu teh wawakil masyarakat dunya bener kedah disapuke ieu kedah disatujuan laras ieu teh para dewa anu aya di dieu teh wakil masyarakat dunya bener Dawala teu salah sim kuring bade naroskeun naon upami leres salira wakil masyarakat dunya sim kuring bade naroskeun secara hukum bahasa upami wakil sareng anu ngawakilkeun darajatna luhur mana dah cobi wakil sareng anu ngawakilkeun jeung anu ngawakilkeun sumuhun wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur anu ngawakilkeun bener dupi anu ngawakilkeun sa rakyat berarti aing paluhurna lain ente edon syah apaan saur salira tadi wawakil masyarakat dunya berarti kuring paluhurna lain ente tak ayeuna wajar sim kuring salaku wakil anu ngawakilkeun ka para dewa di dieu wajar sim kuring ayeuna rek minta pertanggung jawab anjeun salaku dewa di dieu dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh olah nagara masyarakat dunya dah naon wae gadag sia naon wae teteh di deuleu-deuleu ku aing gadag anjeun ngan saukur leha-leha hare-hare gaji garede ai gaji hayang garede kurang gaji saeutik ti popolotot ai gawe anjeun mana buktina tingali masyarakat dunya ayeuna gawe molor nih kejadian rupa-rupa di masyarakat dunya masyarakatnya marudah kulantaran
Kestabilan di masyarakat tunya hampir teu aya, krisis multidimensi di negara masyarakat tunya ayeuna kiwari hampir-hampiran gede. Kari-kari ayeuna anjeun cicingeun. Mana anjeun salaku wakil masyarakat tunya teh? Teu cerakeur hayangna anjeun. Dina mangsa kampanye anjeun ka rakyat teu ngadak-ngadak darareukeut. Dina mangsa kampanye mah anjeun teu ngadak-ngadak balalager ka rakyat. Dina mangsa kampanye mah daek belusukan ka rakyat. Dina mangsa kampanye daek ulin jeung rakyat leutik, tapi sengaja jedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Mana buktina anjeun salaku wakil rakyat? Eta kulan. Abong disebut wakil kabeh diwakilan ku anjeun, beungharna sagala rupana mobil mewahna ku sia, ai rakyat ge curug. Mikir Nu nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Eta. Apaan anjeun dijadikeun teh ngemban penderitaan amanat rakyat? Mana geuningan amanat aing teh ditepi-tepikeun? Ngabobonge maneh we. Ngabebudeg maneh. Ai pajak ulah telat mayar, ai duit digubugan ku sia. Kemana karep semana buktina adieu teh ya cing inget ieu nagara lain menang pamere teh kaum penjajah, ieu nagara lain menang hadiah tinu ngaragat, tapi nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, hancur di medan tempur, toh pati jiwa raga nyawa anu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina Naon kan? Tutungul anu parantul anu tugur di luhur kubur, tetengar anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetengar tempat pamujaan, tapi harwas beja ka urang sadayana pikeun pejuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Eta Aing ka dieu rek menta konsekuensi anjeun salaku wakil rakyat dina mangsa janji-janji anjeun ka rakyat, buktikeun ku anjeun kabeh. Janji sia teh mana? Secara kerahayang nak rakyat keur mangsa kampanye manu gelo ditanya ku sia. Dina mangsa kampanye mah nomor WA ditebikeunnan ka batur, aing geus kajedog di luhur. Nomor WA teh dihararapus. Ditelepon ge hese juang cileung. Make uteuk atuh. Pentingkeun rakyat, angkat harkat derajat rakyat, ulah sakali-kali hei anjeun salaku wakil rakyat ulah yang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha sia ngaistimewakeun rakyatna. Anjir bisa tak kang anjeun mah paling lila 2 periode kitu ge lamun kapake, tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat. moal tuh. Nah lamun eueuh rakyat mana amun eueuh rakyat mana mimin cucunguk dengekeun kumaha euy. Ya. Ai wa si kurang ajar siang anu ngahina ieu mah rek ngahina ka para dewa ieu mah. Kalain cicing ngenaut tewak sia mah paehan kabeh. Kuman. Nyaho ka kaula dawala saha kaula Batara Indra komandan para dewa. Anjin bakal digebruskeun kana kawah candra di muka. Kawah candra di mukana dibedahkeun ku aing. Pelakan mujair hayang ku aing. Si edan gulogja berkarep. Nyawa aing sa dewa Brahma aing diduruk ku aing. Tenang dawala. Batara Brahma ngamuk dewa seuneut bikeun ka aing. Naon? Kebeneran aing mau belanwir disebrot sia ku aing. Setan rokja ngahina ka aing rok aing Batara Bayu Batara Angin aing tenang da wala Batara Angin maka aingkeun kebeneran aing mau tolak angin jeung mau receh dikerok si ku aing segel sia sangka dawala geuning sia teh ngagugat kana konsekuensi aparatur negara deuleu ngagugat kana konsekuensi wakil rakyat anu kiwari keur ngeunah-ngeunah di luhur deula heueuh kudu apa ka rakyat anu katalangsara teh kudu kumaha lain keur kampanye wungkul kukuringan teh kuduna mah geus ngajedog kukuringan teh kudu ngapoe eta kuduna mah bisa rakyat teu nyatu kajongjonan teuing ulah kajongjonan teuing siap deula ieu hayangnya
dewa seure di kisik wae sak wak Dewas potong siap Bayu ya sakilannya musik Allah ampun yang nyaho jari gerakan kata dewa seune sakilat ku si monyong birat langsung tuh hanyir kumaha ilmu naon si eta dewa teu mararampu Kang aneh tuh padahal manehna ge dewa sebenarnya mah dewa naon dewala dewa sauter kurang ajar dewala sak wah Dewa wup siap wet siap disikuman ampun dah usik nyaho dah siap kurang ajar syadawala aing batara bayu dewa angin aing dah wede carana ku disapu ku angin barat taliwawang racun iya ge Batara Bayu ngaluarkeun angin barat taliwawang tina pananganana dah tangkal kaya anu sakitu arageuna cing darodok kageunaan ku angin Batara Bayu sinandak pemamrat madugia malaras sinandak pemamrat madugia malaras lawat teta jikang linewi ngadak keluar angin barat taliwawang tina panangan Batara Bayu iya angin batur angin lompat aduh anjing lompat ieu dawala salengkah oge teu munur tina kuda-kudana angin anu sakitu ageung ngagelebuk tangkal kai gerde kacanak angin kasedot ku angin anu muih nanging dawalan teu gempeur barang bade dugi kadawala kinten 10 meter deui ditunyuk angin ku dawala ngadak-ngadak eureun takem remna kayana Hei angin anjin utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur Gusti adi aing hanyir angin ditunyuk eureun wah nya Kang mari aing nunyuk angkot gitu tah joreg ge eureun eta angin saya tunggal gelebuk leuh kumaha Kang hei angin wah maneh utusan pangeran aing utusan nu boga hajat mundur atret eta mah angin wah Kang dawala luar biasa dawala maneh aya Bayu
Pati Jagatnata Raja Triloka anu ningali ieu kajadian rewas ningali kasaktian Dawala. Datan datang ngademang. Datan ngademang. Ewuh manggulingan rana denera. Sugan teh biasa-biasa wae si Dawala teh. Geningan kasaktianana luar biasa ngaleuwihan ti kaula. Laras eta. Can pernah kaula nunjuk angin nepi ka eureun jiga kitu. Yakin ieu dititah ku bapakna ieu. Dah. Rupina. Dalamun teu dititah ku bapakna mah moal kieu meureunna. Dah laras. Yakin ari Kakang Semar nanaonan ieu teh. Jeung nitah budak. Ongkoh nitah nyamuni Kakang Semar tetapi naha kieu. Dah. Jigana hayang sawarga Kakang Semar teh atuh ya hayang mah cokotna ulah nitah budak da kaula teh boga hormat. Laras kula. Ampura Kang dabongan akang nu ngamimitian kaula rek urun ka dunya rek nempangan Kakang Badranaya dibikeun sawarga hareupeun jelema kabeh ku kaula dibongkar saha Semar sanya. Wah anjir Kabur Kang. silaka nyeuljang Dah. Kumaha Kang? kabur manahna deuleu. Nya jalan tikus tuh. Nah lah kabur otipati. Wah mun tewak cuma kabur kemana kaburnya jika menepungan bapak marukana kuring dititah ku bapak tah gitu goblok kumaha sih kieu hayu urang buru-buru tepungan buru-buru udah siap dah buru-buru dekat catur di jalana urang bagi-bagi tugas supados pardu kasamut sunat kalampah naon Kumaha tah? kuring nyusul otipati dewek aka mah wayahna bantuan ningali juragan Bima juragan Gatot Kaca ayeuna teh keur ngahadang kurang nagara Banjar Kancana nu rek ngajajah negara Amarta anjir nyaho di mana sia ngarajo ti mimiti oh atuh sok wayahna siap-siap belah ayo aing geus nyusul otipati ngajang Kang. doakeun dewek rek berjuang deui Kang atuh negara Amarta aya musuhnya bantu. bantuannya Nya tuh. jang Naon Kang? Naon? inget ke murid aing Saha? Gatot Kaca sih teh Heeh Kang kumaha? mangkani cek aing lamun aya musuh pak aing manggil perang rek lalajo we ieu ti nagara Banjar Kancana parantos paduhareupan sareng Bima oge Raden Gatot Kaca Dah. datan datang ngademang datan datang ngademang Ewuh manggulingan rana denera berjuang jiran kelari lido pangeran Bima dengekeun ku sia Dah. aing onangan kabeh geus disebarkeun ka sarea hah Nu kaliwat kabeh. eueuh nu kaliwat kabeh geus kapanggih waing ya dengekeun Bima nu penting sanggeus hajat geuningan geus beres geuning eueuh onangan nepi ka aing hah
lamun kitu salana aing hayang ngomongkeun ka sakulah dunya yen raga amarta bakal dijajah ku aing. Lamun keukeuh sia diparioskeun beuheung ku aing. What? Di mana? Di sawarga kan? Geus balik. Marantos. Sidawa kemana? Maut. Nu bener sia. Aya ka Tumaritis geura nuju aya priog geus saudara teh. Nya. Saya? Iya kan rajana ieu teh nu bareng ngajajah teh. Ya bot, diuk. Saya mangga ulah. Geuning aya murid. Iya geuning, ieu teh cepot terpe aya. Oh iya cepot-cepot ya Nuhun Pak Guru. Apa kene ilmu? Ya apa lah tuh. Ilmu naon? Wir yang wir. Oh iya beres ya. Bener. Ulah diang ya biasa-biasa makan. Bawa tenang. Bima, anda apa? Bener anjing tegara. Aulah tega, pati tega. Peto tamanya ya. Iya. Aduh, Guru macalik we. Nonton we. nontonekeun ku kaula we. Ish, eta bagian guru. Eta bagian abdi. Oh, saya mangga Budijeng. Kada ulah hilap. Wir yang wir tenang. Kadi sia kapir. Kasaha sia teh maneh anjing. Anjing, beungeut jiga cangcut ya anjing. Goblok aing. Eta beungeut mun jiga cangcut maneh ampun. Mun goreng patut sia hirup teh. Teu sedih maneh beungeut jiga kitu. Teu abdi mun teu sedih. Mun aing beungeut jiga sia ngagantung maneh aing. Percuma hirup gaji boga kaca teh di mah. Aya kurana, wayana. Aduh, Gusti Nu Agung. Irung ni samene. Sia mah irit oksigen teh. Teh huntu permen. Nah, mun dipepeakan kitu teh, maneh ulah gelut jeung sajaha. Lamun maneh gelut jeung batur, berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Ditungguan di Pondok Bali jeung aing. Dor iya beres aya. Padaran sia Gatot Kaca maju what. Anjir. Edan kuat. Allahu Akbar. Subhanallah. Alah na dunya jadi poek. Lain poek tebuk sia kareup. Ai bener. Kurang aja what. What's up? Ala Wes. Honor. Wes. Wap. What? aya kitu murid aing teh. Wes jongjon. Wir yang wir. Iya beres. Padaran sia Gatot Kaca maju what. Was. Ala Wih. Anjing montong ditongengkeun. Aing mah tara biasa. Bodah. Wis. Wait. Wih.
poin ku gada aing aya ho. Karena nuda antarina para juang dari Ya. Si Bima geus ganti profesi Naon? jadi petani janya. Petani naon? Geuning eta mah mawa waluh. Lain waluh ieu teh gada. Hah? Gada. Oh, gado. Kurang ajar di podaran kowe. Wap aya. Wes ya. Goblok. Eta teh beusi goblok. Da kana silah mah jangar teh. Kurang ajar jep. Anjing aya. Wes. Wes. Olah. Ya. Uyap. Iya. 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 Ada. Berat teuing si teh. Iya. Beres. Ye, si sepot ini. Aduh. Du. Perang segenut jeung aing. Budak binatang ailol ai bok teh ka aing. Akang usus. Aduh, ha? Atuh. Teu da mudeun kadeuleu aing teh saha. Heuh, nya hawa. Aya buta mah ku aing dibabat gue ye. Ya Kang. Ku aing ngatuman. Alah, Ulu. kebetulan aing meureun. Ya buta mah dagor ku ye tumannya. Mau naon Akang eta? Hah? Mau naon? Bandring, Suku teh. reueuh ide meureun. Laleuleuh mah duh karunya. Hah? Mau bandring? Bantal. Bandring goblok le bantal. Sarua deh ge. Aya buta mah dagor ku aing ge tumannya di kita. Iya. Mau tepet jangan babatokna ku aing. Pasti atuh. Dagor kitu ku aing tah. Acan sih teh. Hei, Saya nunek teu. ada nunek teh. Ningeun jadi ponok. Melit Meulit ningeun. Anjir meulitnyaan. Anjir bawa balik. Omekeun kudu Anjir kenca. kacau. Anjir bawa balik gimana teu? Omekeun kudu kenca. Hah? Omekeun. Tenepi itu. Anjir bawa balik gimana? Digunting mah pegat saja tuh. Oh, ayo nu bisa ngomean. Saha? Dadan. Pangomeankeun. Nah gitu cik aya gadang si Dadan. Ngajedog wae si teh. Nah, itu atuh Dadan nun. Nurut si Dadan mah ka aing. Lain bisa nurut gitu kumaha Kang? Hah? Bet bisa nurut gitu kumaha? Rek teh nurut kumaha si Dadan mah hirup tangga saukur ngagulak-gilek aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si Dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping kanu kaguan maksa dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Denge ku si Dadan.
menyarekan kok nyium maka daing mal hirup lamun urang dadan tapi uman gua aing lah masya saya buta mah Kang kade hati-hati hati-hati cenah cinta teh buta kajar temandang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah pada setia Ajar badai gumelan bohong geningan bohong kata harta cinta teh terasa hampa dina lagu boleh kita kompak dina lagu boleh kita seirama tetapi tetap kamu musuh aku juga yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu karena engkau tercipta menjadi musuh aku satu kebuyutan. Hai orang yang bengetnya juga cangcut juri kain di podaran ku esok iya iya itu benang karasa iya itu benang doi karasa iya itu benang baik anjing dah liur alah iya pula iya pula iya getih namung serat Kang hah getih namung serat mana getih nya eta bieu di ale-ale belum apa api-apina wah bos ya goblok aing nyawa ale-ale apa abi ge ale-ale nganapan meh jiga tuh mejiga karunya nu laju ditipu wae cenah teh da lain nipu atuh meh jiga komo boga hajat jeung mayar gede jeung ditipu nah ini pajat ieu mah ale-ale nya alah kok nairup kene takut tekan ayo teu beunang rek modal gaina keneh ka aing alah ayo teu beunang deui aduh li goblok amekeun ayo katipu bae teu nyeri hate alah iya modal sesuai kieu mah moal make wir-wir yang teu kudu iya alah siksia alah alah naon beuteung ditajog wah seueul atuh pasti ngular kada agen alah lagi alah agen alah angen lagi alah murah lagi alah lagi alah lagi alah alami keluar deui duh lebar eta mangkaning 7.000 alah jeung nyelap dah huntu deui dudut piceun piceun lebaran harga naon sia teh hayang tah atuh hayang mah sia teh bisi kurang keneh tah lebok tah
naik aing. Wala 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 sabar mah. tahan. Nahan mah seperti ieu. Ampun bang. Sia goblok gak. Alah, wow. Hiap. Alah, wow. Hiap. Alah, gang. Tapi kata nyari gitu. Kesurupan eyang gitu. Aisyah meni kuat. Make obat gitu. Lain make obat mang cobaan tinggang ku batu gerame kuat. Ku batu nya tuh. Mana batu nu? Tah eta mah tah. Dah, nan ulah treret kalau Teh hujan naon euy? Halodo. Anyir utah goblok. Palingan aya hujan haseum sia teh. Ngutahan sia teh ka aing ampun Bang. Ngutahan mulu asuh. Lucir. Nahan dalam ayak katina. Gas. Mau balik ini. Aduh, ampun. Tidak binatang menayangan. Tenaga sesan kaki ampun. Jangan ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus baluru. Apa itu? Jangan ikut-ikutan. Ikut Ini dong. rahasia umum. Ikut sedikit Jangan. aja. Ulu. Mun urang mah dikolornya euy. Tenar kolor buta mah. Tara kapoe tapi tutung. Kan kakakab. Hei anjir koneng. Hei, Ibu siat. geuleuh. Sigi kanyut teh hiji. Aing sia. Sanglir mun domba mah. Dek di kumaha eta? Di kumaha? Cicing aya boga karet geulang cicing ieu. Cepret ku karet ku aing sih. Alah anjing. Anjing goblok kanyut anjing jadi setan. Kanyut tadi jepret wae. Pasat, Bima, Kadesya. Datang nerat. Guys, tenang dulu capek-capek. Sia begitu teh. Kurang ajar sia. Nyurupan teh kana barang teh. Daripada 7 ralit aing. Untung kontrol aing. Kurang ajar Syabi Mak. Hutang pati di barang pati, hutang birang di barang. Tapi ka mana hayang nyaw jeung aing? Dibanting ku aing nyaw. Hayo di luga. Tonton. Supados. Tulami we. Begaon supados tere. Dek di kumaha tot? Pasrahkeun ka kaula we. Naon teh? Belah itu sia. Naon? Di ditu. Dek naon? Belah itu jeung aing. Ayo nyaho jeung aing, sok. Naon tot? Aing nyaho siga tot kunaon teh? Saksian murid tuh.
aing geus meuli kopi. Udud ya lalajo murid aing lah. Mudah-mudahan sukses. Iya, bro. Gaya ya, pangat tinggal ku salaya Kang Jelema. Dibere kesempatan ku aing. Rek mulang ieu moal. Ya, dengekeun ku Gatot Kaca, kumaha Gatot Kaca. Jeung tibatan aing kudu balik ti negara leuwih hadap tetumpuran aing. Dibere kesempatan deui ku aing hiji. Nista Maja Utama. Rek balik apa moal? Moal bisa. Rek balik apa moal? Moal bisa. Pun. Pak Guru. Siap Pak Guru. Bidoa nama guru. Aing bari sila yang ngajuna ge. Bari langiran. Di Gematot, punten Rama Dewaji. Supados terewe. Naon sakseni? Lepas. Tahan, tarik. Lepas. Yo. Wir yang. Dog jam. Wir yang. Dog jam. Coba ini kencar. Leles, mangga kating aku celira. Nanaon asa? Tot, ilmu naon eta tot? Leles naon? Sing khusuk. Bisa salah. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Mainkan. Wir yang. Dog jam. Wir yang. Dog jam. Coba ini kejar. Leles atuh. Nah kieu tot ilmu naon tot? Si Gatot edan halisa. Ai. Naha geuning urang-urang Panawa mah garelo. Ampun. Waduh, cilaka anak aing stres. Tot, kunaon sia tot? Kakang Kresna nginjem kemang cangkok Kang. Anak aing stres Kang. Ai akang itu kodon seserian nyumput itu. Salira mah cici. Ieu kaulah ku kaulah. Wir yang. Dog jang. Domani kejar lulus ngajedog wah. Muguh kayak ditipu. Aduh. Alah. Tagning. Kadieu Eyang goblok. Kadi saya kamamana ge diberi goblok. Nipu sangirakeun ka aing, bapak aing nyebut stres ka aing. Kadi syaitan. Itu kaya anak-anak sadayana bubar katawuran nyata urang negara Banjar Kancana kacarios di Tumaritis ye Semar Badranaya kaget kedatangan Otipati Jagatnata Raja Tiloka rewas paur kabongkar rahasia ageng kayanan. Datan nirata ngademan Datan nirata ngademan Manggulingan rana jendera Nanaonan sia teh ka dieu. Heuh. Kira-kirakeun aing.
Kakang Badranaya panginten rek ngerakeun kula warga urang. Naon sia teh? Naon Kakang Badranaya. Sakira-kira na Kakang Badranaya pale sawarga mah ulah nitah bebenyit. Ulah nitah budak. Sumping we ka sawarga da kaula teu ngaboga-boga sawarga teh kaula mah tugas sungkul ti salira. Ayeuna salira ngutus tuang putra amuk-amukan di sawarga. Upami salira palai sawarga menilokanya mangga da ku kaula ge mau dekoretkeun deui ngan sarana we panginten da urang tetos dewasa. Kaula yakin Kakang Semar langkung bijaksana, kaula yakin Kakang Semar langkung dewasa ngeunaan ieu kejadian, tapi naha geuning Kakang Badranaya teh bet miwarang urang kalih ka sawarga. Upami palai sawarga mah kaula mau dikoretkeun Kakang Semar mangga nanging ulah kieu carana. Ai. Nah sidawala naon kitu? Amuk-amukan di sawarga. Dipiwarang ku salira. Dengekeun ku sia Otipati. Aing cadu mungkuk haram dempak aing kudu nitah anak aing ka sawarga komo bari nyimenta sawarga. Heuh? Apa can waktuna? Atuh dawala bet ka sawarga. Kahayang pribadina deui. Da teu diidinan ku anjeun teu. Ai balukana kumaha sia ieu kejadian. Lamun sia kanyahonan ku urang-urang di dieu urang tumaritis aya dewa asup ka aing dikumahakeun ke sia. Heuh? Keur aing teh loba nu ngutuskeun ka aing teh kari-kari dewa datang ka aing. Heuh? Da kumaha sia teh? Ieu teh sanes urang Kakang Semar lain. Sidik aing oge teter jajaten ku sidawala. Teter jajaten kumaha? Teter jajaten aing ku sidawala deuleu. Hei, Otipati. Eta geuning. Semar. Turing. Ai. Ngahaja kuring kikiaan teh supaya anjeun Badranaya jeung Otipati Jagatnata ngahiji deui. Sabab ayeuna dunya bakal hancur lamun antara pamimpin jeung rakyatna henteu manunggal deui. Nanaonan sia teh? Heuh? Nanaonan dawala. Naon? Nah teu ngarti anjing kieu teh? Jawab Semar. Ngolong otot anjeun Semar. Borototna tuh. Otipati noyo deing dina tugasna. Hah? Semar noyo deing terlena dengan tugasna sewang-sewangan. Anu tungtungna mohokeun kanulian. Sedengkeun anjeun Semar mar menyemarakeun datna alam, nyaksikan hade jongkeringna alam. Alam hampir awut-awutan, negara hampir awut-awutan, tapi anjeun Semar bercicingan wae. Otipati anjeun salaku pamimpin. Deuleu ku mata batin anjeun duaan. Semar ngadak-ngadak ngarumpuyuk di payuneun idawala. Ayana. Hah? Noyo teuing Semar, noyo teuing Otipati tah ieu teh sadayana teh hayang buru-buru anjeun antara pamimpin jeung rakyatnya hiji deui. Sanajan tadina beda paham, sanajan tadina beda pilihan, sanajan tadina pabeda-beda, tapi geus hiji antara pamimpin jeung rakyat jeung pamimpinna bakal manunggal sahak jeung sakawajiban antara pamimpin jeung rakyatna. Di mana manunggal pamimpin jeung rakyatna bakal kahontal nagara madani mardotila. Anjeun Semar simbol ti masyarakat, Otipati simbol tina kapamimpinan, temongkeun ayeuna ka sakaliah dunya yen anjeun antara rakyat jeung pamimpin ngahiji geus eueuh hijab deui manunggal saha jeung sakawajiban. Teu hayang aing ayeuna nempo pagirang-girang tampian. Kaituna pabencar pahan persatuan jeung kesatuan dioyak-ayik gara-gara beda paham, gara-gara beda pilihan. Ayeuna waktuna anjeun
nepikeun ngahiji deui antara pamimpin jeung rakyat jeung pamimpinna. Ieu dawala ngahijikeun deui antawis masyarakat sareng tokoh pamimpin atuh kaluar tina waruga dawala cahaya gilang gumilang sing horeng sang hyang tunggal ti alang-alang tumikeun. Kakang Badranaya si dawala jang cager si lain salah bapakna abi asa ngimpi heueuh emang dawala pati-pati wayahna init pati-pati ti dieu geus apa maksudna parantos init sae bener maksud nama aki si lain nyaaheun hayang ngahijikeun di antara rakyat yang pamimpin